Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan muadatul waliyyi ari ngamusuhan ka walina Allah. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan al-i'anatu ari nulungan alal maksiati netepan kana pamaksiatan. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan tarwijuz zaifi ari ngabalanjakeun duit palsu. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat badan istimalu awaniz zahabi ari make kana pirang-pirang wadah tina emas wal fiddati sareng tina perak watikhozuha sareng nyieuna kana itu awaniz zahabi wal fiddah. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat badan tarkul fardi ari ninggalkeun kafarduan au fi'luhu atawa migawena kana itu fardu ma'atar kiruknin bari sarta ninggalkeun hiji rukun lahu pikeun itu fardu au syartin atawa ninggalkeun hiji syarat au ma'a fi'li mubtilin atawa sarta migawe perkara anu ngabatalkeun lahu kana itu rukun au syartin. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat badan tarkul jumuati ari ninggalkeun salat Jumat ma'a wujubiha bari tetep sarta wajibna itu Jumat alaihi ka itu si jalma. Wa in sholla sok sanajan salat itu si jalma az-zuhra kana salat zuhur. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan tarkun nahwi ahli qaryatin ari ninggalkeun saumpamaning ahli kampung al jamaata kana salat berjamaah fil maktubati dina salat anu dipardukeun. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan takhirul fardi ari ngahirkeun salat fardu an waktihi tina waktuna itu fardun bigoiri uzrin bari teu aya uzur. Wajeng eta tetep tina sawarehna maksiat badan ramyus sayyidi ari ngabaledog kana sasatoan bil musaqqali ku barang anu berat al muzaffifi anu ngagancangkeun kana leungitna nyawa. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan ittikhazul hayawani ari ngajadikeun hayawan gordon kana sasaran tembak. Wa sareng eta tetep tina sawarehna maksiat badan adamu mulazamatil mu'taddati ari henteu cicingna awewe anu iddah lil maskani di imah bi ghairi uzrin bari teu ayana uzur.